Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul labzi utawi iki iku ngudar kang bangsa lafat, urayan kang bangsa lafat. Fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahila taqdimu zakati an waqtiha. Bisa ngadinginkeun zakat saking waqtun zakat. Rakhasalahu bidzalik ay abahalahu rasulu. Geus ngawenangkeun gaduh Abbas sabagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqdim zakati ngandinginakeun zakat. Ikul hadis jawazu ta'jili zakati qabla waqtiha yaiku ngagakeun zakat dalam sadurunge waktuna zakat wa bihadzalan kalawan ikilah jawazu ta'jili zakat golal jumhur ngajab sapa ulama jumhur staratulan nyaratkeun ya jumhur ayakuna yakhrajuha yen ana apa ngetoaken zakat ba'da milkin nisab iku tetep ing dalam sahusane milik nisab walayan qati'alan yen ora narima pegat iya milik asnal hauling dalam tengah-tengah haul wa yakuna lan yanda ana ya ikhraj akhirahu iku akhir haul wa ta'jilu makhsusun bil malik lan utai ngagakeun iku kang dentang tukeun kalawan kang ngamilik wala yasihulan ora sahya ta'jil minal mutasarrifi saking wong kang narima molahaken bil wasayati wal wilayati kalawan kawasiatan lan wilayah. Qolatil malik yadulan ngucap sabagang bangsa malik ila jawazi taqdimiha syahra maling wanang andinginakeun zakat syahran ing sabulan ma'al karahati sumardane makruh alal mu'tamadi ngatasi qaul mu'tamad an Jabirin wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ibni Yazid rahmatullah lan ikut gaduh ibni Yazid rahmatullah alaih dawi rahmatullah iku muga tetep ing atase atawa rahimahullah muga ngarahmatan ibni Yazid sapa Allah. Ilaban fain talabatka maka lamun nyuprih ka ing sira apa nafsu yauman dalam mijidina bisahwatin kalawan syahwat wa kana ilaiha lil khilafi tariqun dan ana ikut tetep gaduh nafsu gaduh nyulayan pada dalan fadah maka ninggal sira ing nafsu khalif lan nyulayan sira ma hawatsu ing barang kang ajak atau kepengen ya nafsuhu ing ma fa innama hawa ka'aduun maka ing pasine pengen ing sira apa musuh wal khilafu sadiqun lan utawi khilaf iku sadiqun kanca. Belajar bener ke Allah ternyata horenganan di samping orang mengetahui secara ilmiah ngaji ngarana haju ngalaksanakeunana nu hese. Lamun urang nyaritakeun tentang nabi jeung rasul eta mah geus jelas lantaran pilihan Allah. Langsung ku Gusti Allah dibere embung be bangsa neuleumio nele Fortuner nyana mah langsung embung bae bangsa dula deule neule bangsa dunia nyana mah langsung embung bae tanpa kudu ditapaan heula. Gitulah pilihan Allah. Mantak dakwah nage terus bae ka unggal lembur, ka unggal kota, ka unggal kampung, ke berbagai penjuru. Eueuh nu diharapkeun kecuali ngajak ka Allah
dibawa kalawang Allah supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dituturkan ku ariku pengikut-pengikut Kangjeng Nabi yakni ulama. Predikat warasatul anbiya bahwa ulama teh pewaris para nabi. Geus atuh nuturkeun Kangjeng Nabi dakwah nyana dakwah, Kangjeng Nabi anti dunia nyana ngumpul-ngumpul dunia. Asal teh dibere berkat bae ngajang hilek. Atawa amplop na ipis haju bae. Nyindiran nyana dina dakwahna aya keur ge nu dakwah ikhlas barang balik haju mobilna betus mana teu dibere berkat mana mobil betus mana hujan maribis supir teu bisaeun mukaban tungtungna kiai benu mukaban nah ieu gara-gara ikhlas atuh kunaon nyontohan kos kitu. Itu pudoli belum dah. Aduh Gusti Allah. Ikhlaskeun geura tuturkeun para rasulullah as'alukum alaihi ajra. Ulah hayang mana? Eta macana dibere asal ulah hayang bae. Alhamdulillah ulah ditolak. Ai dibere mah ulah ditolak ngan ulah hayang. Sakitu doang. Mulai tah geus rada logor teh setik tah. Aduh. Entek lamun lain wali nu dakwah tetep wajen teuing kumaha ge moal bareres bae. Sebab di balik dakwah aya udang. Nu ngarengkol. Jadi aya kotok meutingeun di jero hate. Endogan haju kadi. Anakan ciak. Ieu teu beres dakwah. Dawahan ku ulama profesor, dawahan ku profesor ku dokter endus. Dawahan ku doktor, dawahan ku kiai tasawuf. Dawahan kuno make udang-udang gede luar biasa dawahan moal beres umat sebab nyana dakwahna aya di balik dakwah boga kahayang. Kangjeng Nabi Hud dakwah 100 tahun teu bebenangan menang 70. Abi bedan. Masya Allah itu bareres ya kumaha urusan. Ana tuh hayu bae aja urang mah bisa nasa kieu kegiatu di akhirat di presentasekeun ieu. Sabaraha ikhlasna sabaraha henteuna atuh kitu bae ngan haju ulah eureun terus bae lan tungtung nama dakwah eureun dapur can anggeus. Ternyata setelah orang ngaji nganyahokeun tentang ilmu menjurus ke Allah disebut ilmu tasawuf. Tasawuf mah tama pakaian baju rohna thariqah. Lamun urang nasawuf kemudian teu thariqah boga bajuna doang eueuh rohan. Urang norekat kemudian teu nasawuf aya rohna doang teu eueuh awakan eueuh bajuan tama jurig lulumpatan kudu akur antara roh jeung baju dipake ku urang rohna bajuna baju tasawuf dipetake ku ari mah geus ngaliwatan syariat bahasa ngaliwatan lain berarti endek cicing eureun teu make syariat mah jalan paranti kacai unggal poe tamah dilakukeun ku balerea nu bodoh wudu kitu nu pinter wudu kitu
nu bodoh salat kitu nu pinter salat kitu akur bae mantak kulantaran henteu maksud ka Allah dakwah yang berkat pondok pesantren hayang maju diyayasankeun kemudian bergaul orang yang nambahan hirup ngamaju-maju kehirupan diondang babarengan jeung bupati lulumayanan etalah akibat teu norekat ai kitu ulah eta teh diondang ka bupati saha nu ngaulah-ulah jakudu diondang ku pamarentah baik-baik lamun urang kuari diondang ku DPR datangan sapira di dituna maca Fatihah tahlil ngaranna maca kulhu maca palak binas ayat kursi tahlil datang ka ditu ngan sanggeus datang ka ditu ulah barang dahar di imah DPR mah eta bae sakitu maksudna gedeg tahlil ulah barang dahar sebab kokocoranana nyana menang ti pemerintah sedangkan pemerintah digaji nyana digaji ku pemerintah menang ti pajak khroj ngaranna pajak haram hukumna geus ente datang jasa sarua jelema malah tatangga dulur malah tahlil ngan sakali ditawaran nginum ulah geus lamun urang di ondang ku DPR ku pemerintah datang ka ditu cai mawa beki kopi mawa beki ngarokok mawa kos kitu biasa bae urang ke situ ulah haju mak lulumayanan cara si eta ulah tuk datang dakwah tahlil datang dari itu orang leka mawatan ieu dititah maca yasin baca kurang ibadah di imah maca di ditu maca beda tempat doang ibadah aja pangeran nama akur Allah kene yasin eta kene hayu nah ngan ketika orang dibere amplop balik tek bae nah iyalah ulah ditarima mun leutik tuh sia masuk aju kitu bae akur teh cenah kieu kitu mah sia mah ngakurana nu kitu bae kan ulah aduh cenah ieu lamun teu ditarima fitnah nah bapak tarima katang ka ieu mah pisahkeun tempatna bejaan pamajikan ieu mah ulah dicokot ulah dipakadahar kudu meunang di pemerintah antepkeun bae emang anakan moal anakan mah antepkeun bae coba hayang nyaho menang sabulan pemajikanna ka beurekeun emas bae nya Kak atuh keteuna naon ja emas batu di dahar ieu tuh sia mah ngamimitian hese bae hirup teh di dieu urang muasyarah mah pek bae aja urang mah atuh manusia makhluk sosial hubungan antara urang jeung manusia boro-boro antara urang pepada manusia jeung hewan ge aja urang aya hubungan masalah pek baik diondang ku camat diondang ku bupati diondang ku gubernur ngan awas Allah ningalikeun neuleuna Allah ka qalbu wal qalbu mahallun nazri hate tempat neuleu Allah neuleu ya Allah ya Rabbi Gusti abdi diondang ku ari ka pendopo nyangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti meureun manan abdi diondang ge nyana aya kabutuh hayang dipangmacakeun yasin supaya nagara ieu bareres ulah aya kukumaha abdi bade peduli Gusti bupati ge hamba Gusti PNS sadayana ge hamba Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi bade macakeun yasin Gusti di pendopo baca ketika urang dirinya disuguhan ulah ngadahar buat henteu mangga ke henteu teh ieu nuju marules bae beuteung aduh oh emang muhun buku kadi kita si ieu heula ya dikerokan heula ku pemajikan loh tepati akur osok ngopi henteu mun aya bungkus bae 2 kilo mah tah mah Habib Rozako tah mah tuh ulah kuat duh Gusti hampura sandes abdi tara ngopi Gusti Maha Uninga abdi mun rada puyeng-puyeng osok ngopi beki abdi ka ngopi jahalal jeung serada ngabantuan nisbat disim abdi mah ta kopi teh mun tas ngopi teh sok serada calalenghar ngan kulantaran kokocoranna teh jelas Gusti
pan al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahum umurum mustabihat ku ayana sakitu abdi can jelas ieu teh kokocoranana ku ayana sakitu abdi bade nahan moal kudu barang dahar di dieu nyangakeun sadaya-daya ka Gusti abdi maka dieu teh sakadar kepedulian abdi terhadap bangsa jeung negara. Allah Maha Uning luhur teh jelema luhur kajian kumaha je asana dipacok Garuda teh budak. Oh, urusan keur ngaji urang nyaritakeun haram subat ieu bupati kos kitu nya lan gubernur ka negara kos itu keur ngaji ketika praktek teu kudu ngomong-ngomong urang praktek da diundang ku bupati mangga ulah ngomong urang keur praktek Allah neuleukeun hate urang diundang urang ku DPR atuh sarua manusia jadi lain babi lain anjing datang atuh ka tetangga urang masalah praktekkeun ulah ngomong sia mah loba haram ulah ngomong eta mah waktu praktek abdi datang rek tahlil kepedulian abdi sebagai tetangga sebagai pekawau abdi sebagai sahibul wilayah tapi abdi ngajaga soal paharaman Allah Maha Uninga urusan muamalahna urang jeung Allah nu Maha Uninga kitu praktek tasawuf mah lain haju haram sapeker praktek ieu mah sapeker haram ai duit pamarentah dilebok sapeker haram ai HP boga 5 malah boga showroom segala lain tasawuf mah ka Allah bagian batin tasawuf toriko karan ye atuh mantak sakikituna bae teu ngopenan batin urang diondang ayeuna ku hiji jelema renungkeun ku urang naon ieu usahana oh ternyata nyana usahana ieu di bank ai bank teh tempat riba datang urang jan udah dibacana Yasin datang je dek zikir komo ka tetanggaan jeung kaduluran eueuh masalah ketika urang ditawaran dahar jeung nginum ulah rada keur megah ye hampura bae sok Haji Pendi terus urang da teh lah kula malwa kaya emang kunaon ge henteu ieu rada ieu wah tuh Haji Pendi mah teu boga hitungan naon blak-blak aduh nyana mah teu boga perhitungan naon biasa bae malah ngaberkat ye urang mah nyaritakeun beusih henteu khusyuk salat tuh aing geus biasa ieu teh khusyuk macam nyana teh eueuh nya utang hitung geus kitu cenah mah ya teu biasa bae atuh emang setengah jelema ieu nyana mah tuh tuh teu kahartieun ku cenah mah nah eta lah paling ge kiai mah geus dahar tadi emang ceureuh geus nyana batung tu rumah kurang titah dua kali nu haji bagian kula dahar kudu waktu 2 kali asa ngeunaheun pan kana ditu pohara jasa tuh eta kikituanana nu hese ge urusan urang jeung Allah ulah loba mun keur ngaji meta waktu praktek tuh ulah tah praktek ketersinggungan keur praktek cilaka ya tuh biasa bae ngobrol atuh biasa bae ngarokok urang mawa urang ieu aya rokok dibere henteu ieu tama jangan Haji Pendi bae tuh dibawa ku nyana atuh jana bae nu gemuh mah tuh parah urang nah eta muamalah urang datang ka mana kan keur ditingalikeun ku Allah begitu datang ka imah bener sia horengan dendek bacakeun ayat-ayat aing bener haju sia ngajaga lantaran can jelas Allah naikeun derajat ronjat datang ka puncrot diragakeun ku Allah borosot hese ulah fanatik biasa siga nu nya bari henteu tasawuf mah lain kitu satungtung urang muasyarah bongan urang muasyarah ketika henteu cara abuya cidahu henteu beneran henteu bae cara aang nu henteu bae aang bade henteu bae lamun kuat kos kitu atuh kuatkeun henteu bae tatangga maot tanaon henteu pan abuya kula datang ka dinya harita asar jeung putrana Haji Aceng nu kuari di Kadulawang barang datang ka dinya aya nu maot hayang jasa tatangga di nyolateun tanu pertama nu kadua mah rantere kaduluran bari nyolateun nu pertama henteu aya di ditu bae terus bae di nungguan di dinya tah tatangga henteu bae endahan aju kula dipanggil diuk di tukang teh dia nanya endahan kos kitu henteu bae geus deuk tetangga deuk saha keur ka Allah ieu mah
salah sabodo dek nyalahkeun teh naon sebab aing mah keur ka Allah tuh ang badan teu bae geus henteu ang nu henteu bae ai urang mah lamun henteu lantaran muasyarah ai daek sing bisa hate sing ada jaga tinggal sarua bae anda adapun nu muasyarah bisa sarua nu henteu bisa sarua ieu mah ongkoh henteu tapi cegekan ulah teu loba omong buya sugan ngomong naon henteu ang badan sugan loba omong loba henteu biasa bae sebab teu urusan pribadi hubungan jeung Allah ke besi timbul ujub besi timbul takabur hanas ku hanas siga nu heueuh horeng aya ujuban jang naon hartina ieu mah sorangan deuk ka Allah ku cara cicing geus biasa kitu lamun teu bisa lamun urang bisa muasyarah jaga hate ayo bae waktu bareng-bareng ngobrol jeung lurah-lurah ngobrol biasa bae jeung caw janjana ge jelema sarua ngan aya calingan doang seutik caling batin maksudna atuh biasa bae sing ada urang kagorowol tinggal kitu bae dijaga sok bae ta eta ngaranna endeu ka Allah ialah thariqah bajuna ngaranna tasawuf berangkat beat heula urang mah kulantaran encan beat atuh teu aya maksud jeung tujuan kan urang mah maksud jeung tujuan urang deuk ka Allah sarua ngan bersyariat eueuh anu ngabeat ketika urang beat sasalaman deuk ka mana sia deuk ka Allah catet asupkeun pelakeun di jero hate bahwa sia deuk ka Allah ti Allah ku Allah ka Allah pelakeun di jero hate ketika deuk galengkah deuk ka Allah deuk silaturahmi deuk ka Allah deuk salat deuk ka Allah deuk dagang deuk ka Allah deuk haji deuk ka Allah lamun deuk ka Allah urusan ruhanina sebab ruhani mah teu perlu dahar teu perlu nginum nu perlu dahar mah awak ruhani mah teu perlu jima ruhani mah teu pernah hees nu hees mah mata ieu ruhani teu pernah hees nu mantap ketika urang hees ruhani teu betaheun ngalayang keluar ngimpilah urang mun kapanggih jeung naon-naon ketika geus datang ka waktuna asup deui teu hees ruhani mah ti mimiti diciptakeun ku Gusti Allah ruh diasupkeun ka awak urang teu hees nu mantap aya impian awak urang anu hees mata zahir nah deuk ka Allah kan sumuhun saha nu dituturkeun atuh deuk ka Allah saha nu geus wau ka Allah saha nu geus wau ka Allah Kangjeng Nabi mah teu kazamanan saha sahabat kan sarua tabiin teu kazamanan saha atba tabiin teu kazamanan saha tuh guru urang nu ngabeat urang sok tuturkeun eta urang nuturkeun guru urang sarua jeung nuturkeun guruna guru urang sarua jeung nuturkeun guruna urang saurang nuturkeun guruna guru urang sarua guruna guru tuh kan di kul nantak di Quranage kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ente deuk ka Allah cek Kangjeng Nabi tuturkeun kula atuh Kangjeng Nabi nang geus eueuh sarua bae ente deuk ka Allah cek guru tuturkeun Kangjeng Nabi guruna geus eueuh deui ente deuk ka Allah tuturkeun guruna anu ngaguru ka Kangjeng Nabi atau terus bae apa guru nah nu matak dibombardir ku Wahabi tidak ada silsilah-silsilahan dibombardir ku Muhammadiyah tidak ada silsilah-silsilahan endeu ka Allah mah cukup baca Quran atuh pek-pek teh ngan datang ka mana coba nyana kekuatan beatna moal bisa urang kan nuturkeun guru tah mulai nah ti mimiti dunia kudu ditinggalkeun cak guru kemudian makhluk kudu ditinggalkeun nu manjak guru tarekat sok macem-macem tinggalkeun dunia ku sia nya guys makhluk tinggalkeun nya sia boga pamajikan boga neula aing sigi bagus da pamajikan sia tinggalkeun tah pamajikan sia ayo jangan aing guru tarekat oplo goblok da guru tarekat hibahkeun ka aing bukan guru sia aing resep ke pamajikan sia bahenon aduh ya guru tarekat mikung mogos ge tuh aya guru tarekat boga pamijikan 12 bogus halal cek nyelet ya guru tarekat mah geus usul ilallah usul ilal itil tah matuh lain ilallah datang ka 12 mah beblok tah guru tarekat teu kumaha nuturkeun ana tuh ye titah ulah ngelingitkeun nafsu pugunya anak ambaleh jeung nafsu mulai urang dika Allah kendek ditungtun ku guru urang lantaran guru urang mah geus wauh kalawang Gusti Allah pernah asup
nungtun murid-murid dan nuker dicekelan ku setan ku iblis ge ditoelan ku guru nayu ka dieu hayu ka dieu sakedeung atuh mimiti buka baju na ka tembong rembai buluna oh buah jagong bego aduh Gusti Allah nu agung siapa kadinya bae sih pikiranna ngeres nah ditungtunlah ku guru sok guru nungtun hudangnya mun peuting etalah lantaran urang can bisa asal hudang behelanan mandi wudu salat 2 rakaat kitu baheula sok berangkat engke dibere maca sholawat heula lantaran Kangjeng Nabi teh nu boga kuncina urang teh titah nuturkeun Kangjeng teh uswatun hasanah lobakeun maca sholawat abeh gemburiah bagus sok geus loba maca sholawatna terus ditungtun ku guru ulah kieu eta teh naon ngalepaskeun nafsu ngan ai ku ceramah mah ku pidato urang unggut-unggutan praktekeun tentu lalaunan sakaligus kuru ujana henteu langsung tita puasa henteu sebab naon akhir zaman ai baheula mah lantaran mundal kayakinanana cicing sia ulah dahar baheula mah kitu tah bere pagawean ieu ai ku ari mah lalaunan bae kieu baheula wiridna ieu sakaligus ambalayah moal bisa sok laun heula lantaran nyana pernah ditungtun ku guru bisa nungtun batur ketika urangan maca kitab doang dek nungtun kumaha aja urang teu pernah praktek meraktekeunana nu hese ieu teh dek ngaleungiteun nafsu nu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun kieu lah ka dieu lah ujung-ujungna mah dek ngaleungitkeun nafsu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun lantaran nyana keur gupak di nafsu kebo lamun keur gupak urang dipaksa ye kita hanjat wow eta teh buntutna sing hade buntutna kupat kapit plak teh bila perlu nyana ngapit anu nungtun kebo ieu ulah antep ke lalaunan endek ngaleungitkeun nafsu nah ge diarahan giraha ieu kan can lemah mamal bisa encan lemah mamal bisa kudu nemah heula ditambahan ku urang ku meraktekeun salat ujung-ujung namakan ieu teh dek ngaleungitkeun nafsu supaya salat ngeunaheun urang datang ka jam ieu detik ieu menit ieu can bisa salat ngeunaheun kulantaran naon encan sadarna bahwa urang keur salat panunggunaheun mah urang teh sadar jasa bahwa urang keur maca Fatihah urang teh sadar keur maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi urang teh sadar moal bisa sadar lamun teu hadir Gusti Allahna jaka sadaran eta teh urang teh dibarengan ku rasa hadir ka Gusti Allah kamari mah kapan asa dideuleukeun doang ku ari mah asa hadir Gusti Allah ai neuleukeun mah kapan ai Allah mah di mana bae ge bisa neuleu tanpa make empanon Gusti Allah ku ari mah asa hadir Gusti Allah teh deuk kahadirkeun Gusti Allah di diri urang kamana tuh Gusti Allah dihadirkeun kapan Allah teh al huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah teh nu maha awal Allah nu maha akhir Allah nu maha zahir Allah nu maha batin zahir jeung batin teh Allah mulai ngarenungkan urang oh zahir Allah batin Allah berarti nu zahir Allah nu batin Allah endek dihadirkeun ka hate urang teh guru teh meta Allah teh az-zahiru wal batin ditambahan ku wa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum di urang deuk ka Allah ya Allah na di mana di diri urang cahayana ayat nur ilahi ayat nur Kangjeng Nabi dihijikeun nur Allah teh kapan jadi nur Kangjeng Nabi nur Kangjeng Nabi teh kapan ieu dunia tina nur Kangjeng Nabi kabeh ge
ketika Allah nyokot nurna sakobdotan dijadikan Kangjeng Nabi dibagi opat eta nur Kangjeng Nabi teh tak iya diantara nur Kangjeng Nabi teh nu dijadikan langit bumi dijadikan aras dijadikan kolam wabah ieu teh teu kaluarti nur Kangjeng Nabi urang hadirkeun heula nur Kangjeng Nabi di diri urang sorangan ku cara lobakeun maca sholawat moal hadir nur Kangjeng lamun urang teu maca sholawat ka jeung kumaha ge moal hadir dihadir-hadirkeun ge Muhammad endahan Muhammad Cikupa nu hadir teu bisa atuh moal bisa aja lain dihadirkeun kos kitu perasaan urang ku maca sholawat hadir sorangan Kangjeng ketika Kangjeng Nabi nur geus hadir di diri urang sabab guru urang maka urang nyaho nur Kangjeng Nabi teh nur Allah hadir di jero hate ikeun keur carita ieu mah ieu praktekeun coba nah eta meraktekeun teh kudu aya guru ieu keur carita pan ieu mah sok dihadir-hadirkeun ge ku urang ojah heueuh paling jaheuh doang barang datang maka ieu mah ojah henteu ayo mulai oh iya asa aya ta nur di awak urang cahaya anak tuh iya isin timbul isin bakal nah mulai kahalangan kan eta ku nafsu piceunan nemen teh ku Ibnu Yazid rahimahullah fa in talabat kan nafsu yauman bi syahwatin lamun nafsu mikahayang ka anjeun dina hiji poe melalui syahwatna hayang dahar anu ngeunah hayang nginum anu ngeunah hayang make anu bagus hayang kendaraan anu pangeunah-ngeunah eta kan watak manusia nafsu ngaranna hayang ngaleuyan batur mun pakaian hayang pang bagus da ngelehkeun batur mun dahar hayang pangeunahna ngelehkeun batur mun imah hayang pang bagus da ngelehkeun batur mun kendaraan hayang pang mewahna ngelehkeun batur nafsu nggak dilengitkan ku urang nafsu na coba ku urang dilengitkan nafsu mun teu edan sia dilalaunakeun ku guru disederhanakeun nu mentak urang mun kabeuli nu 500.000 tapi aya beulieun anu 300 nu 300 bae turun setik kabeuli nu 300.000 ieu teh ngan aya anu 200.000 ge eta geus hebat eta teh bisa ngeueuhkeun nafsu tidak harga 300 karena 200 dina 200 aya anu 100.000 lah kabeuli padahal mah aya dunia nganjang naon jan nutupan aurat doang belilah nu 100.000 eta keur perang ngaranna talalaunakeun teu bisa sakaligus urang dahar ieu teh sabenerna mah ngeunaheun jasa jeung daging hayam hayang urang ngadahar daging hayam teh mentok kok segede kieu atuh ngan teu kuat jasa cokot bae daging hayam ngan ulah loba-loba ala kadarkeun setengahna bae eta geus perang bener mah hayang keneh ngan setengahna bae aji isukna hayang deui teh geus kamari setengah ja kos kitu keneh lah nafsu ngasaparapat bae eta perang ngaranna disederhanakeun anu bisa nyederhanakeun lain guru urang nu meraktekeun guru mah ngan sakadar ngabimbing nu praktek baja urang-urang keneh nah nu mantak eueuh halqoh ku ari teh eueuh riungan supi lantaran teu kararuateun kuduna mah saminggu sakali abeh kajahoan perkembangan murid dina pake dina dahar dina nginum dina sare dina wirid kage kadeuleuan lantaran mun geus jadi nomor kahiji bakal kitu nu kadua mun geus jadi bakal kitu aya cirina dina rakaat okos urang pepelakan melak ge sirungan melak deui ngombrang melak buah kembangan buahan kajahoan norekat sarua deka Allah datang ka manana dibimbing ku guru bakal kanyaot mentek teu kudu nanya ka guru mah geus bae hayuh bae laksanakeun nanya deui ira naik dibebeseun sa ku guru naik sia pugu tilok ngawirid sia teu geus ngawirid teh kamari bae ngawirid pelet sia mah tuh lain deka Allah taman deka si eta deka mana mesem teh anu sungutna kos jin teh beulah ka handap talabat kana suyauman misyawatin wa kana ilayya lil khilafi tariqun ayalah jalan untuk nyulayaan kana nafsu hayangna ka kaler nafsu sulayaan urang ka kidul nafsu hayang ka kulon sulayaan urang ka wetan nafsu hayang baju nu eta nu beureum urang beulikeun nu hideung
nafsu urang hayang lepis coba urang potong kuari meuli samping bae nafsu sulayaan ku urang selalu sulayan urang indah jasa lamun ka kota kuari make calana necis jasa di papantes ke orang make calana nu rapih menang istri ka uol teh aju urang make batik pantes jasa make kopea nu hideung ngajeripit okos depag jadi urang tuh eta kan nafsu urang teh okos kitu teh sulayaan ku urang awak coba pakai samping sia kabeh mun make calana embung isin eta nafsu ngaranna samping make samping teh eta make samping teh lain bagus supaya nafsu urangna pudar sanggeus da urang make samping kuari ku urang dinasehatan deui aya kanikmatan sia make sampingnya pajar-pajar make jubah ya dijubahkeun kuari mah samping dipake jubah dipake ka kota sorban dipake kadeuleu ku batur horeng edan anyar tuh iyalah padah tinggalkan ku anjeun khalif mahwathu naon dipakahayang ku nafsu sulayaan ieu hese jasa ta nyulayaan nafsu eta keur carita pakaian keur carita kadaharan nu mantak cumplang-campling ka dituna eta teh ngaranna keur ngawarah nafsu keur ngawarah nafsu eta teh cumplang-campling kumaha kahayangna ulah dituturkeun kahayang nafsu eta keur carita kitu kuari keur carita hudang ti peuting urang rep sare jam 10 hudang jam 1 atau jam 2 cek nafsu urang teh cek nafsu bo atuh ieu lamun urang hudang mah isukna bakal tunduh engke jadi panyakit nafsu ngaranna urang dinasehatan ku watek sulayan kahayang nafsu mah ieu teh SD urang hudang nafsu diwarah ku aing sia pandian ku aing sia kuari maca sholawat salat dan lain sebagainya ibadah lah isukna pasti tunduh kajen tunduh kakak saeutik isukna kitu deui istiqomahkeun ku urang kadituna moal kadituna beuki berat bebejakan ka guru jageuninganan dipaksakeun hudang peuting re capek jageuninganan jadi penyakit atuh sia mah ngerasa sia kan bejakeun ka diri sia aing teh ka Allah gitu sedengkeun awak urang teh dadamelan Allah jaloba wali Allah nu geus dibere kuat mah jameunang nyieun Allah tunduh nang nyieun Allah tina nafsu teh balikeun ka nu bogana Gusti abdi teh kitu hayang ka Gusti jaloba geuninganan hamba Gusti nu geus usul ka Gusti teh geuninganan teu kudu sarare ge geuning kuat atuh bere abdi sacaksla kekuatan Gusti ja abdi ge sami-sami bade ka Allah ieu lain nu abdi awak teh mata nu Gusti celin nu Gusti awak anu Gusti nyanggakeun sadaya-daya bejana wa unu geus usul ka Allah mah cukup ku subhanallah ge kuat bae abdi mah kadanan ku kitu ulah dibere tunduh bae pasrahkeun diri urang janu Allah isukna bakalna kuat urang hees bae kajen ku kumaha wah nya urang papasrahan ka Gusti terus bae tanaman teu kudu aya guru teh bebeja ka guru pasrahkeun ka Gusti pasrahkeun ulah rasa nu sorangan satungtung rasa nu sorangan urang urusan awak malulu iyalah kudu kieu eta teh ngaranna campur tangan urang di urusan Allah pasrahkeun geus setik-setik ka Gusti Allah bakal dibere kekuatan ketika urang geus nol jasa geus nol urang sorangan bakal ngarasakeun kok hampang jeung geunaheun aya aturan urang teu sare misalnya sapoe sapeting dua poe peting kok teu sare aju ngeunaheun ibadah kok teu naon urang sorangan ka awak urang sorangan bakal aneh tak ketika aneh urang ka awak sorangan aing hebat ya tunduh deui asal boga ka diri sorangan bae pengakuan tunduh deui tapi lamun dipasrahkeun abong nu Gusti dikagustikeun jalain abdi hakikatna mah ditariku Gusti majzub ngaranna diayakeun nang Gusti teu nang mesen urang kuari di ka Allah keun ge ieu mah sejak abdi tapi nang hakikatna mah nang Gusti mantak Sidina Ali ditanya ya Ali ante kumaha eta usul ka Allah abdi usul ka Allah ku Allah lain ku abdi tuh nu mantak ieu urusan nafsu satungtung nafsu mapan urang bagianana dipasrahkeun ka Gusti Allah ketika nafsu hayang tinggalkeun sulayaan fadaa wa khalif wallahu alam bissawab.